Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Iki TV tepang deui nya sareng sim kuring ya dina channelna Iki TV. Atur nuhun anu tos subrek, anu tos like, anu atos komen, anu tacan subrek heula atuh meh channel ieu teh tiasa ageung engke Iki TV teh gajihan ti YouTube tiasa diangge meser weas. Mih camping teh kayak di jidan pamajikan gitu. Ayeuna mah ripuh lamun camping teh. Pamajikan baeud. Aduh, pokoknya balik ka ieu mah teh di baeudan. Ayeuna sim kuring nuju aya di pinggir Danau Saguling atanapi Bendungan Saguling gitunya pami di bumi mah kira-kira perjalanan 1 jam lah, 1 jaman. Cuman di perkampungan warga teh pada tebih. Ayeuna acarana camping ngaliwat sambil ngopi gitunya, refreshing lah di imah mah lieur nya mikiran hutang mending camping gitunya sareng rekan-rekan nu sanes. Tah ayeuna urang tinggalnya naon wae ye persiapan atau napi kelengkapan camping teh ye naonnya ieu teh. Oh iya alat-alat tenda. Ieu naon kitu ngaranna teh? Kerupuk. Terus ieu teh ieu gas. Tah nu kieu pami hoyong terang namina teh naon nu kieu ngaranna? Kangkung. Bonteng dan sebagainya, bumbu. Nu kieu bedog bedog. Nu ngaranna teh teh? Heeh nu kieu lah ngaranna pokona mah. Katel. Dan sebagainya lah pokona mah, banyak. Tah ieu beras. Kalau bahasa Inggris sama rice teh. Tah ieu nu utama ieu kastrologi kayak gitu. Alumni pesantren pasti apal ieu kastrologi. Ieu tutupna. Terus beak. Yang terakhir ieu peragi kulem nyata tenda, orang pasang tenda lah. Ayeuna mah urang pasang tenda kumargi cuaca di dieu sigana mah di bawah 0 derajat tiris pisan gitu, lamun teu di tendaan sieun jadi es. Oke, kumaha jadi es mah kumaha masang tenda lagi poho. Ete keluar bos. Hah? Duaan ini. Siap. Jadi kalasan sim kuring aya direncangan ku Kang Deni si ganteng kalem di mana rumah teh? Bojong Longhod. Nah, alhamdulillah. Urang pasang tenda heula, Kang Deni. Kumaha poho di sarana euy. Akhirna seperti. Jadi wargi-wargi kita teh orang-orang pilihan. Nah, buat orang-orang pilihan lantaran ya kan kalarasan teh malam Jumaah nya. Di saat kebanyakan orang mah ngeukepan pamajikan, urang-urang mah ngeukepan naon ngeukepan bedog paling jeung durukan. Matak orang-orang pilihan. Ting orang-orang nu teu bertanggung jawab ya. Tada bertanya-tanya sih kana mah ieu. Hah? Oh, eta mah sapa? Oh, yo kakina ieu mah. Wargi-wargi pasang tenda tos beres, durukan hurung. Lumayan ada lapar ya. Urang lanjut ngaliwat acara pokok, acara inti. Nah, wargi-wargi ayeuna urang ngayakeun tutorial carana ngaliwat. Bisi teh apa ngaliwatnya? Nu di mana ngaranna teh? Nu di luar negeri, hayang apa ngaliwat ya tinggalkeun sim kuringnya. Ieu pertama-tama masukkan si beas. Nah, dipurulukin beasnya nya. Digoyang-goyang, ngagoyangna ulah lewetin di 3 kali tah kieu. Nah, goyang-goyang kieu. Biar apa? Biar nanti merekah begitu. Tah, terus diisikan. Nah, cara tah masukkan cai nya. Heeh. Aya kan sebeas teh kotornya. Tah, diobok-obok gitu. Biar naon ngaranna teh? Gopet jalannya. Zat-zat anu bermanfaat buat tubuh teh keluar gitu tah.
senam bersihnya muntah bersih atau bujur. Salajengnya biar ada rasa-rasa gurih kita kasih Royco cap hayam, tapi hayam anu jalunanya teangan Royco hayam anu jaluna ulah nu bikangna sing ngudag. Ya lamun ngalewat make Royco hayam cap jaluna gitu. Kita kasih berapa? Kameramen kasih berapa? 10 cukup? Oke, mainkan kameramen lah. Nah, dia bumbu andalannya. Dia lamun liwet hayang nikmat, hayang gurih, kasih naon ngaranna teh? Santan. Santan teh kalapa tapi diperes gitunya. Meh gurih kena teh si liwet teh lembut, tekstur teh luar binasa pokoknya mah. Kita aduk-aduk sebanyak 18 kali ya, arahnya ke kiri. Ulah leuwih ti 18 kali, lamun leuwih bakal tutung liwetna teh. Gitu guys. Kumargi di dieu mah sesuluh, kita menggunakan kompornya. Tadi teh kompor teh meunang meuli ti Lajada, bersih hayang arapal, nu kieu teh kompor camping. Hargana murah kur 40.000. Ngan pohodi makena kumaha. Nah, cara ngahurunginya guys tingalinya. Kan ieu aya nu pergi muterkeun ya, tayekeun dikitukeun, dicetrekin. Oke? Mantap. Wargi-wargi biasa pami camping abdi mah alim teuing ti Kang Raup gitu. Lantaran Kang Raup mah selain kasep nya, pinter nyamel, pinter masak gitu. Tah ayeuna jadi rencang ngalewat wangi ayeuna mah kita bawa hampir 75 menu. Lantaran tinggalin kusa sakieu anu kabawaan teh. Jengkol biasa makanan sejuta umat, teng sareng ieu ye. Teu nikmat atanapi teu sampurna lamun ngalewat teh jeung sambel. Kumargi coeta teu kabawa, nyamalna urang ninu kieu we gitu. Oke Kang Raup. Eksekusi Kang Raup. Ya. Motongna hiji jengkol belah genep. Wargi-wargi Iki TV melaporkan langsung dari pinggir Bendungan Saguling. Kali ini kami berlima. Yang sebelah juru namanya Aa Dogol. Asli di mana Aa Dogol teh? Cijaga. Cijaga. Cijaga itu daerah mana? Lebakeun eta. Lebakeun naon? Lebakeun pasir. Ayana peta teh, ayana peta ya. Alhamdulillah masih. Masih kena ayana peta. Ya. Anu kedua, chef kita nuju masak tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Namina pasti terus kenalnya wargi-wargin mah. Ya Kang Raup. Yang terakhir kita mau masak non Kang Raup? Kangkung. Masak kangkung. Atos. Biar terasa gurih dikasih bawang daun, bawang bombay, bawang putih, kasih lada, serai. Karena cuma yang ke bawah cuman bawang merah, jadi bawang merah aja. Nah, kangkungnya udah di ini, udah diwasuh. Ya digujubarin, mantap. Sahur Chef Juna cenah masak kangkung mah ulah leuwih 30 menit. Kumargi vitaminnya bakal kabur. Kabirangan sare. Terbawa rasa yang telah hilang. Jadi lalaki mah kudu pinter masak wargi-wargi. Jaga-jaga oke gaduh istri, hek si istri teh baeud. Bakal ripuh. Hayang dahar teh. Jadi kan nggak bisa masak mah pamajikan belik kali kami tohana bisa masak sorangan
Bener ke Kang Nogol? Nah, Bener teh? betul. Naon betul teh? Nah, eta perkataan dia. Oh, mantap. Ngadahar nu kamakruhan sunat mah. Ente berarti udah cerdas, bisa berpikir jauh. Wargi-wargi, setelah melalui proses yang panjang, melewati 7 samudra, 3 sungai, 4 gunung, alhamdulillah, liwat tos asak, menuna aya asin pada berem, jengkol, ini buat penyeimbang kangkung, tahu anu 3 poe, karek kapanggih na kulkas, tapi insya Allah masih kena fresh. Serang sangu liwat. Jangan lupa tahunya. Dan ini kita pada malam hari ini disupport langsung oleh atau disponsori oleh kerupuk si emak. Ya, si emak disupport. Nah, ini yang luar biasa nih. Sambal tapi nyaman tong nacoet. Dina peragi naon ngaran kitu teh? Panci. Pina hercai. Jadi aroma sambal nanti bakal lebih keluar, guys. Oke, wargi-wargi daripada lebat ngomongnya, da wargi-wargi masih kesel. Urang cobian, ya kumaha hasil ngaliwat pengen Kang Raup tanya. Ya salam-salamna ya liwat pertama buat istri tercinta di rumah. Hampura akang amangan wae. Urang cobiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Suapan pertama buat istriku. Mantap ya. Mantap, mantap. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wargi-wargi. Hapunten pas nuju tuang teka kamera. Kumargi wargi bisi hoyong, riweuh nganteranana tebih. Alhamdulillah. Liwat tereksekusi dengan selamat, aman, damai, sentosa. Kumaha Kang Dogo, liwat bikinan Kang Raup mantap. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Lanjutkan. Lanjutkan. Kang Raup, warag Kang Raup. Warag teu? Warag. Kok nama ulah nitahkan nu lain kali buat. Nah, kumargi ieu porsi 10 orang. Jalmi kur aya 5an, jadi radanya saalit. Waktu menunjukkan jam 12:30 dan setelah makan mata mulai agak-agak ngantuk dan kita sepakat untuk sebelum tidur kita nyieun kopi heula. Kang Dogol, mainkan kopi Kang Dogol. Siap. Anu rasa soto ane mah. Pesan. Bos Yogi bere rasa ayam bawang. Susunya kok. Tenda cuma 1, sementara makhluk ada 5. Dan tenda itu hanya bisa dimasuki 3 orang. Jadi yang 2 di luar jaga-jaga sekitar. Karena kita kesini bawa motor. Ditakutkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan melegleg motor-motor kita. Bisa dilihat di atas. Subhanallah, lagi bulan purnama. Sekarang hari Jumat. Maaf, malam Jumat. Sudah hari Jumat. Lagi bulan purnama pas sempurnanya. Wargi-wargi waktos nunjukkan tabu setengah kilo siga nama efek ngaliwat jeung kangkungnya ieu mata tos berkunang-kunang ya bade boboh heulanya bade kulam heula kumargi enjing bade beraktivitas deui intina mah salat subuh sieun kabeurangan gitu kulam heulanya di kantun heula teman-teman nyuruh sanes mah masih kena di luar masih kena enjoy sim kuring bade kulam heula
Pokoknya mah tong hilap. Lamun boga hutang bayar eta we. Oh, nungguin lagi euy. Sebenarnya Assalamualaikum. Ayo sare beneran ah. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go?